Poe ka-83 si Wildan ngevlog di tahun 2020 genep. Haga logo beges tigi. Halo besti, lamun kuru dititah jujur mah abi teh geus sanggeuknya guys ieu teh. Lamun misalkan nanya sangeuk naonna abi teh sangeuk konten kieu soalna naon guys, soalna mikeun dieu teh asa mikeun saeutik nu nontonna teh. Teuing kunaonnya guys, abi geus sok rada bingung kadang nih konten teh aya nu FYP, aya nu henteu, aya nu FYP deui. Tah ari ayeuna mah lebeng we teh FYP na teh guys. Teuing kunaon abi geus sok asa saredih kieu, asa jadi teu sumangat ning ka dirina oge. Tapi sok sanajan kitu ge abi sok mikir dua kali pan abi teh geus memulai nyamantakan kudu diselesaikan, maksudna teh lain selesaikan geus ngontena tapi tuluy we nikah ke viral. Aduh viral asli guys, ieu mah lain heureuy nya nu biasana abi heureuy tapi ieu mah asa serius, rada serius ieu mah saeutik guys, asa nyeletit kana hatena teh. Kudu kumaha nya guys, ame FYP unggal poe unggal siap ngupload teh FYP we. Duh saha di eta teh ganeng aya we dia nu jerowokan, ampun deka. Coba abi minta saran ti maraneh kumaha carana FYP di zaman ayeuna di tahun 2020 genap. Abi masuk rada bingung asli. Kata mah deui abi teh nambah geus tara ka sakolahnya geus, soalna geus bebas jadi bingung kitu keseharian di imah can aya pagawean. Jadi kudu kumaha ngonten ngevlogna ge hayo we meureun di imah nguyak. Tong boroning maraneh abi oge nya geus anu nyieuna sok rada bosen asana teh ningali vlog teh kieu deui asa eueuh perkembangan ning guys. Da di dieu teh abi teh arek punung teu ngupload deui, da sistemna lain naon ngaranna teh lain dulur abi. Lamun dulur abi mah insyaallah abi punung heula meh dibujuk. Lamun misalkan video ieu FYP kemarin coba komen di handap saha anu pernah kos abi gitu. Para kreator pemula yuk kumpul yuk di kolom komentar yuk teman-teman, yuk bisa yuk. Jeung deui guys bisi maraneh hayang request naon kitu ngevlogna make bahasa naon sok we komen ke ku abi insyaallah digawean. Jadi ame aya pagawean abi teh kitu sok we request misalkan ate sepil rumah eusi-eusina atau naonna sepil naon we, sepil dompet, sepil naon we sagala rupa misalkan ieu mah nya. Tapi lamun misalkan mau oge kana sih tong canggung-canggungnya guys, misal komen kitu maneh emang bosan ngevlog teh kitu wae sok we gae. Tapi saenggeus ngomen eta kudu ngasih masukan jeung sarannya guys, meh abi teh teu pusing mikiran sorangan. Aduh abi mah sok resep misalkan lamun aya nu ngomen dina video abi sok sanajan komen teh anggaplah negatif tapi sok resep we kitu ngabanungana kieu lah intina mah. Jadi abi bingung gitu karena sistem teh kadang FYP kadang henteu naon kitu nu ngajadikeun FYP teh abi mah sok ningali dina jamnya guys. Tah lamun misalkan jam tayang abi teh sok disaruakeun tapi angar we aya nu FYP aya nu henteu. Dalam arti kata abi teh geus konsisten kitunya setiap jamna kitu ngupload jam sakieu rutin. Jadi kumahanya jadi bingung nih guys. Cobi atuh para suhu butuh pencerahanan nih si adik.